anu katilu mah kidam nya kidam naon hakeki ari kidam hakeki mah heubeul teu kakurung ku waktu ku zaman jeung heubeul teu disarandekeun kana nu sejen nyaeta heubeulna Allah. Heubeulna Allah kidamna Allah heubeul Allah teu naon teu kakurung ku waktu sugan kieu Allah teh sabaraha taun umurna Allah nya tah teu bisa nanya kitu. Da Allah mah teu kakurung ku waktu kunaon pangna Allah teu kakurung ku waktu da Allah mah teu aya kawitna mata kidam teh pikeun Allah mah salabiah mana salabiah nyaeta teu aya kawitna. Lamun nu teu aya kawitna pasti moal aya tungtungna nya berarti Allah teh teu kakurung ku waktu. Da lamun kakurung ku waktu mah kudu aya mimitina nya. Ayeuna lamun Allah naon tadi teh teu aya kawitna teu aya mimitina maka pasti moal aya akhirna moal aya tungtungna moal ruksak Allah teh. Sabab lamun Allah aya tungtunga berarti aya mimitina Allah teh eueuhna teh nya. Itu mustahil. Setiap anu teu aya kawitna maka pasti moal aya tungtungna nyaeta Allah ulah setiap atuh. Da moal aya deui kecuali saha? Allah anu kitu teh. Dat anu naon teu aya kawitna maka pasti eta dat moal aya akhirna nyaeta dat Allah. Contoh gerak ieu lah. Allah teh aya tong ka Allah ieu teh. Ieu teh pulpen teh aya. Lep jadi eueuh. Tah berarti ku jadi eueuhna teh aya mimitina eueuhna teh nya. Nah, jadi setiap anu nah tah kitu lah. Tong dibahas deui. Allah anu teu aya kawitna maka pasti Allah moal aya tungtungna. Allah teh teu aya kawitna berarti moal kakurung ku waktu lain kidam jamani lain kidam idopi deh. Heubeul mana maneh jeung Allah teu bisa disebut teu bisa dibandingkan jeung urang. Heubeul Allah jeung urang moal bisa moal naon pangna moal bisa dibanding-banding disarandekeun jeung urang heubeul Allah. Da Allah mah teu kakurung ku waktu jeung teu aya kawitna we ayana Allah mah. Nah begitulah kecap kidam.